Eta nu gendut maju. Oh, Kurang panggilkan si Endut dari Kuningan. Si Sep gendut Raja Makan. Nah, nu kahiji asupkeun suuk basi. Gas. Kedua, campur marjan. Nah, terus asupkeun sop tek bungkus. Kocok terus. Tong poho asupkeun deterjen. Lamun geus diaduk jeung rata tinggal diopen. Dagon sakeudeung. Tah geus jadi tah. Cokot we. Bau tai. Nah, lamun geus lebok tinggal udud. Ududna garpit we nya. Tong kalah geus lebok udud jarcok. Ari geus dahar mah ududan teh garpit ulah kalah jarcok. Nya tuh cing era euy. Tah sok pijit tinggal maneheun. Sok maju ka hareup. Naon eta? Nya cita-cita aing atuh. Ih, kotor pisan goblok ih. Geus bersih ya ini mah. Udin dan Idin selamanya. Keges gedeng ke bagian 3. Pijit cita-cita mah jadi pemungut sampah. Ya atulah bersih lingkungan teh sampah-sampah deui kus di RT sabelah. Nah, halus maneh pijit. Kayak mah marane kajen micin sampah sembarangan ge da pijit gawena heuh. Keun bae ka bersih. Siap, Ibu. Nah, Jurit bin Rujit maneheun ka hareup. Sok maju. Nah, deuleu. Maek jadi satpamnya. Lain sok tebak deui. Nah, manek jadi begal. Lain atuh kehed. Baset jadi wartawan heuh. Tah, anjing bener sia tah bisaan euy tebakna. Rujit ngising erek ngamere nyahokeun ka maraneh. Ayana nu maling di Kuningan, Jawa Barat. Tapi alhamdulillah malingna tos dikatewak ku ibu-ibu arisan dik. Digebukan heuy. Jurit erek jadi wartawan. Betul si ibu betul pulus. Lamun butuh wartawan jiga Rujit Sing tinggal di Kalmi we. Rujit ngising di sini masalah terbasmi.
Nah, halus si Rujit cenah walau enu ngomong gajina leutik ge si Rujit mah tetap berusaha. Sok Rujit, maneh tinggal diuk ayeuna. Hmm. 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 Ih, naon nya tangkurak? Heuruy. Udin, Idin, maneh duaan maju. Sok gece ka hareup. Hmm. Sia maju. Maneh ulah duh. Naon ked? Duaan.